Cepel. Nuhun Umi Haji. Abi teh nuju bingung. Aya naon kitu manawi ku naon? Ye, nya. Manawi gaduh waleranana cepo manawi terang ya. Nuhun. Sifat putra abi teh kan lahir teh kaping 31 Desember 1887 nya. Nuhun. Rerencanganana kaping 1 Januari 1888. Eta kinten-kinten saur cepo benten sadinten atanapi benten sataun. Coba kumaha eta? Oh, gampang atuh Umi Haji eta mah. Kumaha? Nya atuh eta mah beda indung beda bapa Umi Haji. Aduh, astagfirullahaladzim. Kira kuyur kopi mah. Nuhun. Terus tertarusan ka mana? Waleran ka mana? Dasar epo.